Anabel, orang marek nagih hutang 2 saya teh ya. Mana duitna geus saya Cen? Aya, ngan tadi diinjem heula ku emak. Perasaan teh maneh mah loba pisan alesan, basa kamari cenah gajihan. Terus can kaboro nganterkeun lah. Ayeuna ku urang disampeurkeun alasanna teh diinjem ku emak. Rujit lah urang mah kumaha. Geus we kajen teu dibayar oge. Tik. Di pulsa anu 10.000. Nomorna 0814 4567 78 8 hiji. Asup. Aya asup. Ieu duitna pasnya. Nuhun Tik. Nya, anjir. Sanyana si eta pulsa batur teu dibayar.